Samentawis eta di Medan Sumatera Utara, razia protokol kesehatan ku pagawe kasehatan gabungan TNI Polri jeung Satpol PP. Junun ngamankeun puluhan pasangan ngora. Pasangan ngora eta keur duduaan tanpa merhatoskeun protokol kesehatan. Di Jalan Pataran Raya Deli Serdang, Sumatera Utara, petugas mendakan puluhan pasangan ngora keur duduaan di jero pondok tanpa lampu. Ku patugas hiji-hiji pasangan eta dipariksa identitas sareng barang candakanana. Sababaraha rumaja anu henteu nganggo masker geuwat disangsi ku patugas di lokasi. Razia gabungan ieu sajaba ti megatkeun rantai penyebaran COVID-19 oge nartibkeun kafe anu remang-remang di daerah Pataran Deli Serdang. 4 lokasi pesta di Kalurahan Tanjung Mulia Hilir, Medan, Sumatera Utara dibubarkeun ku tim Satgas COVID-19. Aya kajadian debat antara pamilik hajat sareng tim Satgas COVID-19 Tanjung Mulia Hilir jeung polisi nalika razia lumangsung. Pamilik pesta reuas kadatangan polisi jeung tim Satgas COVID-19. Kalurahan Tanjung Mulia Hilir, Kacamatan Medan, Deli, jang ngabubarkeun acara pesta aranjeunna. Teu narima acara hajat dibubarkeun ku tim Satgas COVID-19, pamilik hajat nolak jeung ngadebat sareng patugas. Pamilik pesta rada tenang saatos surat beja sareng banding pangwatesan masyarakat mikro dipasihkeun ku patugas. Razia dilaksanakeun saluyu sareng surat edar Wali Kota Medan ngeunaan ngeureunkeun kagiatan masyarakat dina bentuk pesta kawinan, sunatan, atanapi acara kaluarga anu nimbulkeun balarea. Diwatesan dugi tabuh 18.00 waktos Indonesia Barat. Sarta kanggo puser dagang diwatesan dugi tabuh 21 waktos Indonesia Barat. Kami dari Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, jajaran kelurahan, lurah beserta kepala lingkungan dan Babin Kaptimas Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, malam ini kami melakukan himbauan kepada masyarakat Tanjung Mulia Hilir, yang pada malam hari ini kami fokuskan kepada acara-acara masyarakat, yang mana dalam himbauan Wali Kota Medan menghimbau untuk melakukan pembatasan operasional seperti halnya dengan acara kemasyarakatan, acara-acara pesta hanya sampai pukul 18.00.